Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul ulama'i, parantos ngadauh sebagian ulama, man shoma hadhil ayyama, saha jalma anu puasa dina poe-poe anu ieu, maksudna poe tanggal hiji dugi ka tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Naon tah kauntunganana? Akramallahu bi asyrati asya'a, maka Allah bakal ngamulyakeun ka eta jalma ku 10 perkara. Hiji, al barakati fi umrihi, kaberkahan dina umurna eta si jalma. Jadi sisa umurna bakal diberkahkeun ku Allah. 2, waziyadati fi malihi. Nah, ieu mah kabeh pasti pada harayam bakal ditambah eta si jalma dina hartana. Dah aing ngadenge padilah mah arek hayang beunghar ninggang geus waktuna tanggal hiji ka tanggal 8 poho di wae. Pan eta ari urang besok eleh kayakinanana, sok aya paribahasa pirahakunya tibang puasa jadi bertambah harta, keukeuh we kudu usaha. Nah, lamun boga pemikiran seperti kitu moal karek kumaha ge, moal diberi harta ku jalan puasa. Naon sebabna? Berarti eta si jelema meragukan kana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nukatilu wal hifdi fi iyalihi, eta jalma teh bakal terpelihara, bakal terjaga keluargana, diraksa ku Allah. Mungkin moal gampang kena penyakit, batur mah ku corona, alhamdulillah budak urang mah henteu jeung keluarga urang mah. Budak batur mah usum diare, alhamdulillah keluarga urang mah salamet. Paneta untung. Naon tah menayang kitu? Puasa 8 poe di bulan Dzulhijjah tanggal hiji dugi ka tanggal 8, niatan ikhlas lillahi ta'ala. Nu kaopat, wat takfiri li sayyiatihi, bakal dihapus kasalahan-kasalahanana eta si jalma. Nu kalima, wat tad'ifi li hasanatihi, bakal dilipat gandakeun kebaikanana eta si jalma. Kagenep, wat tashili li sakarati mautihi, bakal dimudahkeun eta si jalma teh waktu keur sakaratul mautna. Nu katujuh, wadiyai li dulumati qabrihi, bakal menang caang ketika papanggih jeung poekna kubur. Nu kadalapan, wat tasqili limizanihi, bakal diberatkeun timbangan kebaikanana eta si jalma. Kasalapan, wan najati min darokatihi, bakal salamet tina keruntuhan-keruntuhan engke di poe kiamat. Was'udi ala darajatihi, nu kasapuluh, bakal ningkat derajat-derajatna. Ari ketika macakeun padilahna mah meuni arek ngacai-ngacai saking ku hayang menang padilah anu sakitu hebatna. Komo anu ngadengekeun mah nepi ka ungut-ungutna. Bener. Ari parwasana mah rembung. Eta lah ciri berarti lamun jelema teu kabita kana padilah berarti kurang sampurna imana. Mudah-mudahan atuh urang taun ayeuna mah sing daek ngamalkeun puasana. Teu kuat cenah 8 poe atuh 3 poe we genep 7 8 salapan. Teu kuat cenah 3 poe oge 2 poe.
kuat cenah 2 poe ge sapoe, kuat cenah sapoe ge setengah poe. Setengah poe ge cenah teh nyata sok ripuh teu kuat geus entong aja dog we teh geus. Eta lah. Hararese zaman ayeuna marek ibadah teh loba alesan. Ari ngaku nama ahlu sunnah wal jamaah tapi ngalaksanakeun sunnah embung, salat berjamaah embung, bolongan berarti eta kitu mah. Komo tah kapangersa Ustad Wahyu kade ulah nepi ke teu puasa tah geus diangkat jadi menteri pendidikan di negara al-mukhlisin. Kudu memberikan contoh yang terbaik kepada masyarakat al-mukhlisin. Wa kadza sarengnya kitu deui ruwiya diriwayatkeun innallaha sanyanyana Allah ikhtaro parantos memilih minas sanati dina sebagian tahun salasa asyaratin 3 macam 10 hari dina setahun. Mana nu 10 teh? Hiji al asyral akhira min ramadana 10 hari terakhir tina bulan Ramadan. Lima fihi min barokati lailatul qadri sebab dina eta 10 hari terakhir Ramadan aya keberkahan Lailatul Qadar. Wa asyrul adha kemudian anu kadua 10 poe tina bulan adha nyaeta bulan Zulhijjah, bulan haji mencek orang lembur mah. Naon sebabna? Lima fihi min yaumit tarwiyah sebab dina eta poe aya poe tarwiyah. Wa yaumi arafata sareng aya poe arafah wal adhahi sareng aya poe kurban. Wat talbiyati sareng aya poe talbiyah wal haji sareng aya hari haji aya ibadah haji wa anwa'il manasiki sareng berbagai macam ibadah lainna anu terdapat di bulan Zulhijjah. Kama jaa fil khabari sakumaha parantos dongkap dina sebuah khabar. Innallaha ta'ala sanyanyana Allah subhanahu wa ta'ala yubahi malaikatahu Allah parantos ngabanggakeun ka para malaikatna Allah. Fayaqulu kemudian Allah nyarios unduru saksikeun ku araranjeun wahai para malaikat ila ibadi ka hamba-hamba kaula haitsu ja'u min kulli fajjin amiqin ketika eta hamba-hamba kaula teh dararatang ti setiap penjuru dunia syaksan gobaron bari kaayaan kusut bari jeung lungsek akibat capek menuju ke Baitullah liyashhadu manafi'a lahum pikeun nyaksikeun berbagai manfaat pikeun hamba-hamba kaula. Ishhadu ya malaikati saksikeun ku araranjeun wahai malaikat kaula inni qad ghafartu lahum sanyanyana kaula sungguh telah mengampuni dosa-dosa eta hamba kaula. Teu etalah keuntunganna jalma anu pergi haji. Mudah-mudahan we urang sadaya sing dipasihan milik rizki supaya tiasa ngalaksanakeun ibadah haji bari mawa istri balikna bari nambahan istri deui atuh komo eta mah nikmat. Ulah tarik teuing amin ayeuna bisa dicabok teh ku Bu Ilah. Beki hayang kawin deui sagala rupa ka alam cenah. Wa asyrul muharrami sareng 10 hari deui nu sanesna nyaeta dina bulan Muharram. Lima fihi sebab dina eta bulan Muharram min barakati yaumi Asyura aya keberkahan tina poe Asyura.
wali wurudi hadhil asari sareng kusabab ayatna ieu asar-asar wa amsaliha sareng semisalna eta asar anu tadi dicarioskeun teh keutamaan hari-hari 10 hari di bulan Zulhijjah. Qalal fuqaha'u maka nyarios para ulama fuqaha rahimahumullahu taala mugi rahmat Allah pikeun marantena. Lau qala rajulun seandaina aya seorang jalmi anu nyarios lillahi alayya an asuma afdalal ayyami, karena Allah kaula kudu ngalaksanakeun puasa dina poe-poe anu afdal fi sanati hadihi ba'da ramadhana, dina ieu taun setelah bulan Ramadan. Jadi lamun aya jelema nadar misalna cek eta jelema teh lamun taneuh laku maka kaula kudu puasa dina poe anu utama di taun ieu setelah bulan Ramadan. Yajibu alaihil ashrul awwala min dzulhijjati, maka eta jalma wajib ngalaksanakeun puasa dina 10 hari anu awal di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 nepi ka tanggal 10 berarti. Li'annal ayyamal fadilata minas sanati hadhil ayyam, sebab hari-hari anu utama dina setahun nyaeta hari-hari etalah hari-hari tanggal 1 dipika tanggal 10 ngan tanggal 10 nama ulah puasa pan lebaran. Etalah keuntungan anak jalma-jalma anu dararaek puasa sunnah di bulan Dzulhijjah, terutama bagi anu kedul ieu mah atuh minimal poe Arafahna weh urang puasa sapoe. Poe Arafah teh nyaeta tanggal 8 Zulhijjah, sebab dina eta poe kacida pisan ageng pahalana. Wa fil khabari sareng dina sebuah khabar dicarioskeun man shoma yauma arafata saha jalma anu puasa di hari Arafah min dzulhijjati di bulan Zulhijjah, kataballahu ta'ala maka Allah mastikeun atanapi nyatetkeun lahu pikeun eta si man siyama sittina sanatan, pahala puasa 60 tahun. Eta puasa sapoe dibere pahalana ku Allah 60 tahun. Lamun seug lain Allah anu ngulyanana geus moal aya nu sanggupeun eta ngulian seperti kitu. Wa katabahu Allahu minal qanitina, sareng Allah bakal nyatetkeun ka eta jalma termasuk golongan jalma-jalma anu khusyuk. Ieu keterangan dikutip ku Syekh Utsman Al-Khalbawi dina kitab Zubdatul Wa'idin. Lamun teh mah urang kabeneran memang bener-bener teu kuat puasa teh, emang sok lapar wae cenari puasa teh Kang Herman atunya heueuh puasa mah lapar wae gejul. Tapi cenah hayang menang pahala kudu kumaha atuh nya naon we, laksanakeun wae berbagai amal-amalan soleh nu sanesna seperti ngaoskeun Al-Qur'an, sholawat, sedekah dan lain sebagainya. Ruwiya an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, sebab aya hadis anu diriwayatkeun ti Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala sanyanyana Sayyidina Abbas nyarios qala alaihi salatu wassalamu parantos nyarios Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin teu aya hari-hari anu lain al amalus sholihu fiha beramal soleh dina eta poe
ahabbu ilallahi ta'ala lebih dicintai ku Allah subhanahu wa ta'ala min hadhil ayyami daripada poe-poe ieu. Poe ieu teh poe nu mana wala yakni ayyama asyri dzulhijjati henteu aya makna lain tina poe-poe ieu maksudna poe 10 poe tina bulan Zulhijjah. Jadi sahawae anu daek ngamalkeun amal soleh dina 10 poe bulan Zulhijjah eta tanggal 1 dugikan tanggal 10 eta lebih dicintai ku Allah subhanahu wa ta'ala daripada ngamalkeun amal soleh di hari-hari anu sanesna. Qalu nyarios para sahabat walal jihadu fi sabilillah termasuk henteu lebih dicintai perang di jalan Allah dina poe eta. Qala saur Kanjeng Rasul walal jihadu fi sabilillah ya termasuk jihad fi sabilillah illa kecuali rajulun seseorang kharaja binafsihi keluar menuju perang dengan dirina wa malihi sareng hartana falam yarji bidzalika sareng henteu bisa balik deui tina eta peperangan. Jadi beramal soleh di 10 hari bulan Zulhijjah eta lebih dicintai ku Allah subhanahu wa ta'ala tinimbang mengamalkan amal soleh di hari-hari yang lainnya termasuk jihad oge. Jadi lamun boleh memilih dina 10 hari Zulhijjah mah lamun titah perang mending keneh beramal soleh anu lainna mending beramal soleh anu lainna. Keur mah bari nage titah perang mah embung deui borangan pan urang mah. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu sareng parantos ngariwayatkeun Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala sanyanyana Kangjeng Nabi parantos ngadawuh ma min ayyamin henteu aya hari-hari ahabbu anu langkung dicintai ilallahi ku Allah ayya'buda disembah piha dina eta poe min asyri dzulhijjati dina 10 poe bulan Dzulhijjah. Jadi dina 10 poe di bulan Dzulhijjah mah Allah lebih suka lebih mencintai kepada orang-orang yang menyembah kepada Allah. Ya'dilu saumu kulli yaumin minha siyamas sanati puasa dina eta poe bakal menyamai atanapi bakal mengimbangi puasa-puasa dina sataun. Wa qiyamu kulli lailatin minha sareng salat malam anu dilaksanakeun dina peutingna eta 10 poe bulan Dzulhijjah qiyama lailatul qadri ngabandingan salat di malam al-qadar. Etalah keutamaan ibadah dina 10 hari di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan sing janten motivasi ka urang sadayana khususna Kasim Abdi anu masih keneh kedul ngalaksanakeun ibadah teh. Atuh mudah-mudahan we dina taun ieu mah Allah subhanahu wa ta'ala masihan taufik sareng hidayah ka urang sadayana sehingga urang tiasa ngalaksanakeun berbagai ibadah khususna dina 10 hari bulan Dzulhijjah. Belum tentu tahun hareup urang bisa papanggih deui jeung bulan Dzulhijjah. Kukituna yuk urang sama-sama manfaatkeun ieu umur urang anu masih keneh dipasihan bertemu sareng sasih Dzulhijjah anu bakal dongkap. Wallahu a'lamu bishawab.